Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin rahmatan ammah. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin rahmatan ammah. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin rahmatan ammah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana hamdihi wa bi barakatihi wa bikum fidani amin radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Nawikan nilai alam sana sawayaman ini tahu tamyana osroban bubiar ingatkan awat osroban sa'awailatun wailah ibni Asqa wailah putranya Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya kata Rasulullah inna Allah asyaqasna bi Allah wa
sareng sadaya malaikatna Allah yusalluna eta sholawat sadayana al ashabil amani anu agami jami anu ngaramos sorban yaumul jum'ati dina poe Jumat. Saya tosna Gusti Allah didhawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tosna Gusti Allah sareng para malaikat Allah yusalluna eta Mirip salam. maraka sholawat tegasna Allah ngintun rahmat malaikat memerintahkeun hampura ala ashabil amr ini ka jamaah anu ngaramos sorban yaumul jum'ati na poe Jumat. Pain ak pain ak riyahu maka lamun demi karesep kamanehanana naon buruk al-buruk panas pala baksa maka teu sabios-bios binajiha kana mukana eta sorban qabla sholati sabada sholat sabudaan qomi sorban ai harudang mah wa ba'daha jeung sabada sholat oke buka lagi pokoknya selama sholat aja kalau alim-alim deui pada alim deui sambil sakali atuh walakin la yanja'u tatapina teu kenging nyokot si jama fi waqti sa'i waktu sa'i Patos maka maksudnya minal mandiri ilal jum'ati ibumi dugita tempat Jumat wala fi waqti sholati jeung teu kenging di wali mugar eta sa'ir amaman dina waktu sholat wala inda suhudil imami jeung teu kenging nalika naikna imam al mimbar kana mimbar ayeuna mah sunah-sunah oge tidak usah sunah Nabi ketika biar sunah Rasul berjauh kasalaman ayat kasalaman kona ini jauh padahal ada pengetahuan al-musafahatu tazidu fil wudhi bersalaman itu bekal andal panangan itu akan lama-lama dalam kecintaan akhirnya kenapa saya beruntung ada itu ayat kecintaan itulah mulai orang menjauhi dengan alasan yang tidak etis people lagi wabah mah loba zaman Nabi Nuh dikerem nu kafir na wungkul nu gimana mah itu zaman Abraha tentara Abraha jadi gajah-gajahna kabah untung umat Islam teu beunang di atas zaman Nabi Namrud begitu sampai dibakar Nabi Ibrahim umat Nabi Ibrahim aman sadayana nu kilalep teh sakabeh nah pengikut Namrud termasuk Karon jeung zaman Nabi Musa Fir'aun hanya pengikut Fir'aun Nabi Musa mah jeung umatna teh anu banyak saurang-urang atas jeung lamun wabah seperti dia disebut toqul umat Islam mau sahid buat nu kai urang ngaji urang kamari berjamaah turun salaman konyol dia do kan sebut sahid ada orang yang tidak mundur melakukan aturan Maha Agung
kepegat tina sunat junjunan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun. Para sahabat bukan hanya berkorban harta, karena gak waktu nyawa pun dikorbankan. Allah yang terbunuh korban ngaji, bayar sebarang juta orang yang ke pengajian, memperjuangkan Islam. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk semua, naon mengeluarkan makhluk. Baik, makhluk ada yang kata pula warga Allah. Wa ahabuhum ari pangipika cinta pula warga Allah. Indah ilmu Allah anfa'uhum liyari anu lebih manfaat kapula warga. Nupang halus-halus nate yang bisa beri manfaat kan pak ahli-ahlina ngan moal bisa gitu kecuali siapa yang menunjukkan mengajak ke jalan Allah. Berarti adanya pengajian itu tuh paling utama di antara nu paling dipika cinta Gusti Allah. Ahli Allah nu paling dipika cinta Gusti Allah. Ayeuna cuti ngaji. Nyaman ilmunya eueuh eta nu Allah poe patu duja masih aya teh aya keneh. Pakuna nu masih keneh daek ngajar. Aya keneh daek diajar. Aya keneh eta. Lamun paeh ku corona. Selamat dan selamat mah lain untuk ku corona, lain untuk ku banjir, untuk ku puting beliung, tapi nu iman. Nu salamet mah walaupun ada kena puting beliung, kena tsunami, bahkan malaikat kena usul. Satu kejadian, ada satu gempa, ada satu musibah, di dinya teh aya ajengan, aya ustad laporan ka Gusti Allah. Gusti panitia pacampur sareng anu darek ibadah malah para kiai heueuh heulakeun kiai mah ceuk Gusti Allah rawatan guru-guru. Rawatan guru. Nu sok ngarajina guru rawatan. Lain ka geuning ngaraji ge kiai kae. Guru dirawatan eta mah. Paling utama dirawatan ku Allah. Hajeunting salamet tina tsunami ari teu iman anggar cilaka. Cilaka. Tong sieun. Wabah-wabah nu kieu mah bukan bilang kumpul lebih drastis kejadianana. Tah, nu panggebukina kaum teh termasuk salah satu anu maot syahid. Hanya syaratna iman. Aya teu iman mah mati konyol. Masyaallah. Modal. Kodor teh. Nu kodor pae, nu konyol pae. Anu wabah oge aya di mana pupus. Pupus. Panurang mah nu pupus teh lamun nu paena jelema beunghar. Ngaraeut darah. Ya bungkusannya ada badan karena kayak mawatna jami anu malarat maka jadi tahu ibadah kayak badan jadi semua itu kejadian saya dulu juga pernah ada sahabat. Allah teh kagungan kulawarga yang sangat dicintai Allah teh sangat sayang terhadap kulawarga. Nu sayang ka kulawarga teh lain sobola dipamulikeun, lebih dimandikan lain, anu dikeret dituntun karena jalan pintu Allah. Aya kana eta dunia masih kana Allah masih dieu. Aya kana ustaz naikna ya. Kiai saya ini semoga ilmu saya kadang ngurus, gitu.
Da eta kakasih Allah. Abang nu aya nu tiasa kuat. Ka urang oge tiasa mikaduh mere manfaat ka kulawargana. Oge sagede kulawarga Allah teh al-khalqu kulluhum. Makhluk Allah sadayana. Lain maksud anak kurang ngumpul, pamajikan kurang ngumpul, siapapun kita mampu mengajak, mampu itu ngomong. Yuk berjamaah. Itu paling gede ka kulawarga. Yuk kurang naon eta sedangkan aku jelema teh ngan dua ku Allah teh al insanu isnani jelema teh ngan dua al alim al muta'alim hiji daek ngawuruk memboga ilmu kada dua belajar lamun teu bisa eta kana wa guru Muhammad kalian eta mah eta teh hamad teh jubahun soyun nya eta leutik kalau rejo nusok kurang yung ada di nak kotor gitu. Ayo nasuh di proyek-proyek kan ngaji gara-gara ini. Udah mau kemana? Jangan cari kamu angler, angler berada. Anak mengumpul semua kamu teleponan, itu kamu memang aku sudah tuh aku turun lagi. Nah, mau orang pensiun kayak pasien kalau ngaji itu beda aja kesehatan ngaji darat pertama. Maka kerjakan kucing. Kalau kamu musibah atau cowok itu rumah itu kalau ibadah jauhan saya kerjakan setan kerjakan kucing. Setan teh kucing di gaung gitu mah. Sunah-sunah banyak ditinggalkan. Salaman sudah dirubah. Kayak salaman. Jeung lain jelema leutik deui pajabat. Pajabat. Anu teu meunang sasalaman anteureun teh cukup ku kieu wae. Kepan al-musofah teh tazidu bil wudi antara panangan ke kulit kurang boh salah tujuh pamajikan kamar tabak dina kecintaan. Memati fatwa ulama menunggu aturan pemerintah mana? Dari Al-Quran ke Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum lamun minum jajaran kapirin ay minkum ente pada umat do anu mimpin minkum di golongan anjeun teh anu bener-bener muslim. Da ari lain muslimah boro-boro cuma ulama kiai ajeuna indung jeung bapak untuk menang untuk jadi patokan untuk gitu gampang ya silakan aja lemah sehebat apapun ibadah kepada Allah orang maka indung jeung bapak tidak ada arti di hadapan Allah tapi kepusi Allah wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa fa'alun fa'alun sekalipun bapakmu ibumu kalau ngajak musik, ngajak jauh tina agung anggang tinu mahakawa sama pala tutet rumah tong diikuti. Inung data jeung bapak, tapi wasohibu ma fi dunya, tapi urusan dunia masuk dengan sekalipun kafir inung bapak. Ada urusan dunia mah, urusan agama madu. Kalau kami lato asali makhlukin bimaksiatin salik mengenang haram taat ka makhluk lamun kudu maksiat kan nyiptakeun maksiat ka Gusti Allah. Tah sorban teh ari celah harudang yos tong dianggo memeh salat majung sabadana. Alami salat teh
tapi ulah dicabut korban eti bumi bade ka masjid salat Jumat jeung dina waktu salat nalika opit tos nia kami mandi ka mimbar wala fi khutbatin jeung ulah mengurang ke khutbah malahan salat kayak itu teh ya terang. Qala ngarukan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-anaimu ari sorban-sorban teh eta ijanul arabi mahkotana urang Arab. Orang Arab rek iman di kafir marakeun teu. Baheula perang di kafir karali itu pakaian. Tahu oke. Ayah tegasna ari sorban teh lahum pikeun urang Arab mah bimajilati tijanil muluki kalawan derajat martabat mahkutana pirang-pirang raja ibaratna teh raja mah kutot duduk kopong keterlekan dongkung di karetes hari umat Islam urang Arab mah eta mahkutana anu sorban di anaum karena sana kurang-kurang Arab aksarumah yakununa kaseseueuranana baru ti araya urang-urang Arab bil bawadi rumus ini maksufatu atau patun maksufatan wal amalimu fihim qalilu ari di pakampungan mah dibawa di rusihim kepala-kepalana maksufatan eta dibuka wal amal itu jeung ari sorban-sorban pihim dibawa di pembunuhan di leuweung qalilun saleutik kayak di perkotaan mah insyaallah Pakida wadau maka di mana-mana nyarimpen si jama-jama ngalangok berkurang alama imah nyimpen ngalaan alama imah kana pirang-pirang sorban wadau maka geus nareuneuh urang-urang Arab dijahum kana kamuliaanna esotkeun we am imamana eta geus nyesakeun kamuliaanna anggo deui berarti geus nganggo kana buka kaagungan kada kitu isirojul munir dina kitab sirojul munir Maruah. Waqala jeung adaw aya boro-boro puji sorban umat Islam di Indonesia di kopea gemung berburu-buru we Kalau itu mu kiraan sangsara dan mau sujud jeung sareng ieu tahu ngomong sakeun buku ini pun sudah tiga kali usik kalau itu tari kata kalau membaca berwudu ya itu tiga kali usik dulu atau sekali tari sholat rawahu dailan an ibni Abbasin kata Ibnu Abbas wa isnaduhu ali di isnadna dhaifun kata qala ada Salman wa Ibnu Nabi labbu riwayat Dailami ayat alapat riwayat Dailami wa doa nyimpen salawat insyaul kana kamuliaan ada itu bisa lebih mungkin kita bisa lebih mungkin wa qala dingadaukan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amamu marah ke imamah marane kabeh Nabi ini anjuran dari Rasul marah ke ada imamah marane kabeh artinya malaikat akan sayanya para malaikat ta'amama eta marah ke sholat malaikat mengarah sholat wa qala dingadaukan Rasulullah sallallahu ayat sholat ayat imamah ayat tidak kalau imamah yang disimpan di atas supaya
tidak tak Selendang. selendang Sorban. itu kedua-duanya mun sholat teu make rida itu mah makruh teh mau satu pakai selendang Ayat-ayatnya mau tambah. udah ayat ini bubuk jauh aku Kantong dan kayak kantong baju. Waqala dinadakan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah syafasna gusti Allah wa malaikatahu sareng sadaya malaikat Allah yusalluna eta shalawat ayu abdina nama ragukeun kabeh Allah jeung para malaikat lagukeun kabeh anana ala ashabil amani ka anu marake roban make imamah dengan roban imamah ai aladina tegasna ngabungkeunana Allah jeung para malaikat teh aladina kajama-jama yalbasuna nu mararake yasi jama-jama hak anak imamah dabu utamina yaumul jumati poe Jumat payatakan maka dimuakadkeun sunah bukan sunah biasa tapi sunah muakkad yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi dan dicontohi oleh Nabi yang tidak pernah meninggalkan dari makan makanya Nabi setiap itu Jumat imam payatakan akan muakadkeun dalam subhanallah imam wadzalika yaum jeung poe bidalika yaumi dina itu poe Jumat wayum daru jeung disunahkeun lil imam pikeun imam ayat zida kudu nambahan si imam fi husnil hayati dina sae tingkatna maka imam mah suluwi sorban teh segede banteng baru soleh lamun gede anu di kabudut caman ya Udah tuh Mahal itu. Mahal, sebagian mahal. imam nak dulu gitu teh. Jadi imam dulu di kopea, imam dulu kopi pinalilahi teman. Orang pantas kena makmum. Ayah nilai korban, wah bahwa balik di Mekah pakai sorban. Pek nerutan sampai ayah jadi haji dengan. Ayo kemana semua seorang lagi jadi adina luar gitu. Ya Allah, tangan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis atau menurut an Abi Darda kata beda Abi Darda wa eta teh hadisun dhaifun hadis dhaif. Tapi dalam dhaif mah hadis walaupun sedoif-doifnya hadis itu bisa diamalkan. Hanya bogan ulah dipakai hujjah. Ku ada sadoif-doif ge hadis sasohe-sohena omongan urang. Para sahabat rawina ge nu ngariwayatkeun ge mencapai jeung Nabi yang banyak mengenal Nabi, banyak bertemu Nabi, banyak mendengar Nabi. Beda negara tuh, jeung urang ngadenge ajengan urang oge. Teu ngadenge tapi ngaca atau teu aya. Teu ngadenge sahabat-sahabat kaca atau jejaka. Ngomong adalu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beuki dia teh beuki ipis ilmuna beuki saleutik, beuki lemah deui. Sareunan. Deui seri hukum teh. Tawaran komen untuk di pemerintahan masih dipecat ya siun terungsur bantosan itu macam tadi narik kuat teh keueuh ge bohong begininya Ada kopiah,
kopea. Kada qalahul hadis. Wa qala jeung ngaruh ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Parkuma ari anu ngabedakeun perkara bainana antara urang wa bainal musyrikina jeung jama-jama nu musyrik teh al-amanu nyaeta sorban. Nu ngabedakeun urang jeung nu musyrik teh. Jadi kalau kita sorban berarti masih menyerupai kene dan bisa membedakan. Karena non ditunggu sorban teh alal kolani si Kopea. karena pirang-pirang kopea. Kolanis teh jamak dina kolan suatun hiji kopea. Kolan suatani dua kopea. Kolanisi beberapa kopea. Tegasna tah sorban teh dibeli teh kana kopea. Beli kana topi. Omong itu tokok di sorbanan. Kopea. Air labsul imamati tegasna manggo amamah teh imamah teh alal kolan suati kana nuhun kopea wa ieu mah perkara yulahu dilipetkeun eta mah alaihi kana eta al-yulahu dilipetkeun alaihi kana eta mah non al imamatu imamah tegasna kopea dilipatan kunaon imam. Pal muslimuna maka jamaah Islam kabeh jalbasuna mararake umat Islam al-qolan suata kana kopea wa qauha innaul kopea teh al-imana anu eta imam. Kumaha kopea unggul walam sul qolan suati ari make kopea wadaha unggul kopea jadi musyrikina eta teh biasa zaman nu musyrik kabeh. Hah? Anu urang kopea unggul teh. Eta biasa musyrikin. Biasaan. Masya Allah. Jangan musyrik. Jadi para muslimuna yalbasuna qawlan suwata dan sama marake imama wa qawfu'a juga yursalul pakai kopea wa qawfu'a lun kopea al imamatu imama walam qawlan suwati al kukur make kopea wadaha al kukur kopea jayil musyrikina eta teh kiasan jama musyrik kabeh para mul imamati al make naswaban sunatun eta sunah rawahu Abu Dawud waktu dulu tapi biasa baru gak musyrik rukana ikan rukana watah bikul kapi jeung bata enteng kapi jadi rukana Ibnu Abdi Jajib eta teh rukana teh putrana Abdi Jajib wa qala jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mata salawat sal malaikatu jakam kabeh malaikat alal muta'ammimina kajaman marake imam. Tuh orang kumake wae imam malaikat teh maraka salat jadi tengah muakeun salami imam aya dina maskapal. Aya da tegasna ngaduakeun eta malaikat lahum kanu marake sorban ke imamah
la abal bil barokati kan berkah wal mawastaghfar jeung memintakeun hampura malaikat lahum anu make imamah. Jadi nu make imamah teh satu didoakeun berkah ku sakabeh malaikat. Keduanya dipamintakeun ampunan ku malaikat. Painan si imam pageuna. Imamahna kuda ini asa. Iya. Asa. Paling protes paling saya yang ya bukan si eta di urangnya. istiqomah Ayam itu meninggal imam Kamtibnas almarhum Tuh, lelet-leletnya. ya si ayang mah ka wajah Si Eyang mah ngawaktu salami tobat bagus dipangpanuakeun barokah ku malaikat jeung dipamintakeun ampura. Kalau maju mati pajumah, mana mau pajumah. Ayo sama wali itu pajumah mah paksa. Jumah mah kalkeun make imam. khusus Jumaah Sudah cuma Jumat mah ketika Sabtu. saya isi itu Ulama ya izin kusuna nanti musuh corona. Izin corona. Alhamdulillah. Ngarap lah. Alay urang si ayang alay urang Soalnya dalam palu. Abang yang seni nerek. Wa qala dinadaukan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatani ari salat 2 rakaat di imamatin kumake imamah khairun eta leuwih alus min sapina rakaatan dibatan 10 rakaat bila imamatin kalawan teu make imamah. Ieu make imamah 2 rakaat. Itu 70 rakaat teu make imamah eleh kudu 2 rakaat fadilah. Makanya kami teh khairun henteu henteu ka sabina, henteu saperti 70 tapi lebih baik daripada 70. 70 kan minimalna. Bisa lebih daripada 70. 2 rakaat teh mengalahkan yang tidak pakai imam. Ini berita mikir-mikir yang istiqomah awasi diajarin ikan daik itu ya pakai imamah. Belajar. Ya sebat-sebat imaman atau sholat tuna didinya ya era maka pada itu boleh. Sebelumnya dibuka boleh mun hareuda. Lain mun era. Ada yang beda mun hareuda. Lain mun era boleh dipotong lagi setelah sholat mun hareuda. Berangkat dari rumah ke masjid rek sholat Jumat jangan dibuka dan waktu sholat begitu juga kalau khotib naik mimbar jangan tenang-tenang khotib berkhutbah malahan imamah ini. Utama ulang ulangna anu khutbah khutbah malahan imamah ini seperti ke sholat kemenang ke sholat pakai celana batal. itu kolorna Awewe kade ke sholat kemenang pakai kuta. Muadan kemenang mau pantok. Kemenang adan
Lu dengar timah Allah. Allah. Menang adan menang kantor. Jadi we usum Da buku kalimah dan Allah gitu apa Cuma kayak tarik-tarik. eta ada teu menang tarik. Aku kok make speaker teu naon. Ulah tarik-tarik. Ya kalau mengalami itu datang itu tahun bangsa tahun genep puluhan kalau kurang bilang tapi eta kalau kali itu ayu itu kita ayu itu mah Kapal tadi ya. yang apa kita duit apa kita itu dulu batan anak tempat apa dah Rawal daerah ini terus naik ke imam daerah. Jadi sholat 2 rakaat maka imam atau dia tibatan 7 rakaat bila imam. Kalau cuma imam. Rawal daerah ini anjabirin atau jajan jemput heula ge manehnya. Penting sugan tahajud maka imam. Era mah. Mami salat fardu. Salat fardu kumaha? Oh, Salat fardu lebih ada. Omo, Salat Jumat bang Pandu. utamanya kalau sholat Jumat, nah komo di atas komo adalah komo. Mulai ada persien. Yang pernah Saya paham betulnya. Kan? Paham sebenarnya. Ilmu itu sih malah tentunya. Saya nggak sengaja dia. Ngaji tangki. Salah, saya sangki. ya jangan bisa buka kitab dia tahu. Bukan bisa, bukan apa. Rek masana. Subhanallah. Rau daerah anjak ini. Orang Munawi, ini Munawi. Li ana sholata. Karena sanyana sholat. Hadratul mulki eta teh ngahadiran raja. Waduhuli jeung adu ila hadratil mulki. Kapayuneun raja. Bigweri tajamulin Jambulin. Fil adab. kalawan tanpa adab waduhuli lagi dong. Jadi nah innali sholat, inna sholat, kali ana sholat, tak karena sana sholat, eta hadratul mul ngahadiran raja. Waduhulu jeung anu lebet sila hadratul mulki ka payun raja bigori tajamulin tanpa gini, tanpa dangdos, tanpa tajamul, hilaful adab, eta teh mulayaan adab. Pan sholat teh mayunan raja. Aya lebet ka raja kudu dangdos heula. Mun sholat aku mah dah salah Allah mah teu rewel. Gitu. Aya sholat sampai sholat lohor tak balik di sawah. Atau sang-sang sawah mali ka sang-sang sawu mali kalikeun kana pondok. Darurat. Ya darurat bahasa. Mun salahna atuh rek ka mau baju, mau sawu, mau celana, mau kaos. Oh barabe teh jadi ganjar. Jeung mah sawu mah hiji mah bana teh. Kan baju kotor, celana kotor. Teu di celana teu di kaos-kaos acan sarung we. Kalikeun betungtung mah kana kulit. Kayak celemek gitu nya. Sarung teh geus lepet deui. Itu satu umur. Dalam ditong ti anak mah gugurayot. Sisi jauh bayar. Tangantung. Pengen kedah nalo kolor oge. Memek sholat teh. Padahal teranganana. Anal ardo tas kalkiru liman sholat di sawi.
saknya namun dia memintakan hampura teh lamun urang salatna geus make salat itu kalau bisa pakai salat teh Umrah. ngerti orang saluman mongko di kamisan mongko sama ini tanya harapan Allah kan salat teh nyanya ini karaja halak obat karaja teh kudu tajamul bigol tajamul ilahul aula maka wilayahan adab teh wilayahan keadaban kesopan pada karaja sama karaja kabupaten dipanggil bermakna panggillah begitu apakah orang termasuk bagian itu batunya kalau bupati kan itu itu solo wae nah itu deh ganti orang bajuna nah komo kamu sih oke imam wakola jangan ada kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amamu geramarake imam marani kabeh padina syayatina karena saya setan teh duhukum dan imam la ta'amamu temake sorban dan setan kita make sorban arane mah kudu make sorban jadi itu make sorban sorban itu setan kali teh mah ngomong teh lamun di 28 eta cek Nabi langsung ta'amamu geramarake sorban marane kabeh paena masa paina sayatina karena saya pirang-pirang setan teh la ta'amamu geramarake sorban jadi itu teu make sorban teh sorban. Berarti mereka harus tahu itu sehat itu apa itu Waqala sallallahu alaihi wasallam al-amatu ari pirang ari sorban eta teh Simal. malaikat Ciri. malaikat KPG tadi marake sorban Muhammad di kurang malaikat itu di sorban itu di mana jadi judul kami sopir terus bil qasri kan baca qasar tegasna simak itu simakul tapi simak malaikat ayat alamatu tegasna pirang-pirang ciri imamah teh lahum pikeun malaikat yauma badrin dina poe perang badar tah keur perang badar sesungguhnya tentara kita hanya sedikit hanya berjumlah 300 orang tapi melawan 3.000 orang. Kalau seberapa lipatanana? 100 lipat. Tapi dibantu dengan para malaikatnya itu semua pakai sorban. Untuk perang badar. Ayah mikir-mikir titik komentar kayak yo hadis seperti ini. Tapi antar lewat begitu saja. Pak Arsalu maka pun ngamaikeun marane kabeh kana sorban korban ulikum kapengeun tolong marane kabeh ade ka ngamaikeun ta ieu ka tadi ieu kae make sorban buntung aya saya nama sunnah nama diamaikeun ka tukang Gasanggo. oh di payah di mana sandang pakai lamun lewat tuh ambil gitu Tolat Rasulullah Aisyah Umadam Siti Aisyah maka itu pernah ningali kuring cek Siti Aisyah agar mana tuanya Rasulullah kakaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washon kolontos kurang kot sama sekali
tegasna temdak sakali-kali acan kaula ka kanjeng Nabi dalam non budugol lontos jadi mama tadi Siti Aisyah salami dipigar waktu kanjeng Nabi selalu pakai mama. Wakana jeung kabuktosan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ali Gusti Allah. Dia begitu mika benci Allah al-washa karena budugol. Wasaksa caludi wasku kapian bisa baik. Ya. Allah itu tersebut karena sok bisa sebelumnya. Barata beberes boga gerohun diantar di kamalem susu karet di gerohan tunjuk teri dong atau tebenun bisa tinggal gerohan di mari sempakir di masuk suhu sagola kantor kira kena bersoba karena barata besa kalau tersebut kan itu beres minallah jamin, yuhibul, jana. Allah itu indah, maka mencintai pada keindahan. Lalu kalau menjadi dalil, maka diindah-indah dulu alun-alun gitu belas miliar, setengah modal, perjuta alun-alun. Kita mau dalilnya kan ada arah jenggan pantang pemimpin orang kaya. Ya Allah. Ditutup ya. Tutupnya itu kayak corona Hampir dibuka minggu. Aduh orang suat berjamaah kayak bawah kada bisa ya corona lagi maghrib boleh prehola bisi ayah corona berjamaah ya kalau ya corona yang ada di anima sholat boleh ngaji karantina mereka sekolah ada lain mereka belajar di rumah tek wakana jeung kabuktosan kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibu mikarsep nabi labsal komisi make komisi make komisi teh kudu kan teh komisi nama kada naon lain komisi pemberian uang gamis maksudnya teh Kanjeng Rasul mencintai memakai gamis. Sok nama gamis wae Kanjeng Rasul. Eta kecintaannya. Tuh memakai gamis nya. Tuh waya kana di kabuktosan. Kanjeng Rasul laku ijaro. Wayu ibu labsal ibaroti istilah wakan mbak ibarot ya saru ijaroh karsep nganggo ibarot teh saubun yamaniun pakaian zaman eta pakaian itu tuh keluaran zaman dina urang min tina kapas mukhototin andi dari wakana jeung kabuktosan saat kanjeng Rasul Ahmad yang basuh nganggo hafalan surat kana opea bae doa anu bodas wayadin jeung ngabulenkeun kanjeng Nabi kanjeng di al imamata kana imamah wayu dijuhu wayu dijuha sareng melitkeun karena Nabi kana imam ini waroihi dipangkeuna dibelikeun ka dieu teh kapangkat kanu hidup tuluy nampaikeun kanjeng Nabi lah kana imamah da batin sebagai
buntut gitu bayana kaki bayi antara dua belikat macam aja gambar gitu antara dua belikat itu wa aqalu mas jeung ari pangsa tinggal perkara wa dan terus kawai iqadil ilbati ukuran nisbah kalau asobi opat ramo buat sauma jeung ari pangsa teh dirokul sasiku. Nah bade cekap sana opat ramo teh nyambai saeutik sakieu atawa sa Siku panjang teh. panjang ulah korban panjang nepikeun ka buntutna ka handap nepikeun ka handapkeun bujur mah pangseurna sa siku pangsakedikna sa opat ramo ieu tah berapa sen dia buntutna ieu cetak alus temen sasiku atau hanya segini pun enggak opat ramo sekitar ieu kamu mana saut dia mau nak hijau sana nonton kurang ke opat kamu ukur neng minimal nong maksimal mana jika ada ubah untuk wa bainahuma jeung antara dua teges nanti opat jeung kaleuwih ti sasiku kurang syai'un sibrun eta saja jadi pangsakedikna nololna teh pasamo pangpanjangna sasiku antara eta sajengkal artinya lebih daripada opat rambut kurang daripada sasiku ukurnya sajengkal 20 cm sasiku mah 1,5 meter ayo opat rambut mah 15 cm kalau itu lain pangsakedikna opat rambut pangpanjangna sasiku ai bayna umama simrun kada itu di tambihatil ahyari kitab tambihul ahyar Acan saja. ya Acan saja. coba atau kalau ya Apa? itu tai jajan langsung di kanjeng Nabi sampai sama langsung sallallahu alaihi wasallam. Makanya muliakan yang paru di kanjeng Nabi. Dan Nabi sudah mengizinkan dan sudah memberikan contoh-contoh dan riwayat-riwayat lain dan fadilahnya pun banyak. Jadi orang jangan repot-repot geus praktek kan misal. Dar saya jaga gitu. Carana mah. Der wae mah der. Nah, arek kieu teh bisa diukur lagi. Carana. Tata caranya bagaimana? Karena mah surah biletik. Nah, dia tadi ya. Tadi ke turunkan dia. Nah, itu kan duduk kuit lah. Mana amaikan di luar. Duduk kuit. Pagahan tadi. Arek panjang cenah anu sajung anu sasiku teh. Pokok kira-kira sasikuan sesana. Dia dia buat tutup kuliah, tapi tuh dia ngapain tadi dia. Tapi ada kan sok kahar di handap. Aja. Hanap. Kereta. Nah, aja. Sana bisa ngerumah. Sok itu ya. Meh ieu pan meh tengah-tengah. Ya. Nah, ini imamah. Imamah. Sip. Lokola lokola. Siap.
Senin payu di arang kok. Amin. Sunat. Sok praktek. Prakteknya tentang wae atuh. Tajil. Tajil. Bismillah. Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang di keluarga Bapak Haji Pembanan saya Bapak Inilah panggungan acara Mondal Kaburan Sedekah Insyaallah. 22 Maret dina acara nikahkeun putrana Diana Paudia ka Ikip nikah Saudi mana Orang mana Pak Haji? Udah. Oh Garut. Alhamdulillah Jawa Barat itu. di organan pemirsa kurang sadaya mudah-mudahan karya sukses dan Tempat apa mengget istri Bapak? Istri? Oh. bertempat di dusun Sulamitan Dinten naon Pak? RT 5 dintenan bulan Ahad Dinten Minggu 22 Maret. 2 Maret Tabu sabaraha? Kabunya teh di tahun 8 Selesai. di tahun 2020 sampai Selesai. Besok hari. Tadi dok, dia undangan resmi langsung dengan pakai surat undangan langsung datang Pak Haji dengan orang perhatian Miskin. izin Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan panen kewajiban orang terhadap pimpinan dan orang itu